Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Fahreja bade nyaritakeun deui novel anu tos ku abdi dibaca. Nu judulna eta Menggapai Matahari. Cerita dimulai ti tokoh utama nu nyaeta Adnan nu hoyong janten sarjana nu pertama di keluargana. Adnan kaluar ti kampungna nu di pelosok Sumatera Utara. Adnan sareng kaina teh nyaeta Sugeng. Adnan sareng Sugeng teh ngarantau ka tiap-tiap daerah kisaran ke Tapanuli bahkan nepi ka daerah Parepare. Adnan teh meunang ilmu ti pasantren hiji ka pasantren lainna. Jeung gawena si Adnan teh nyaeta kuli, meh bisa ngacukupkeun kahirupanna sapopoe. Seueur pisan lika-liku kahidupan si Adnan teh dina ngarantau. Seueur pisan cobianna teh mung taun-taun Adnan jeung adina Sugeng teh ngarantau. Adnan aya universitas nu gratis, adina mah daftar janten abri. Tapi teu gampang eta Adnan teh tos ditarima di universitas impianna, tapi butuh biaya nu ageng. Jadi Adnan teh janten lebet ka universitas nu diimpi-impikeun teh. Tapi Adnan teu putus asa. Adnan nyobian deui tes di universitas sajena. Tadi universitas eta teh Adnan katarima jeung meunang beasiswa nepi ka lulus. Si Sugeng mah teu katarima jadi TNI AD teh. Si Sugeng teh tos putus asa, tapi rakana teh mere saran nyaeta daftar ka TNI AU. Tah tos tes nu panjang teh Sugeng lulus janten TNI AU. 4 tahun kemudian teh Adnan sareng Sugeng teh dipoto bareng terus dikirimkeun ka bapana lewat kantor pos. Bapana teh ceurik haru jeung bapana teh nemong-nemongkeun foto anakna ka warga-warga kampung. Bari nyebut, "Lihat, ini anak saya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.